Sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalacau. Dina hiji poe sakadang kuya keur neangan kadaharan ti isuk keneh nepi ka berang manehana tacan keneh manggihan nanaon. Ngahaeut ka tengah poe manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asap tapi kumaha da teu bisa naek. Kulantaran kitu tuluy manehna bebeja ka sakadang monyet minta tulung. Kieu ngomongna, sakadang monyet uing manggih tangkal cau nu buahna geus asap tapi hanjal kau teu bisa naek. Sing tulungan pangalakeun engke paparoan. Ade tembak sakadang monyet. Di mana tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau eta. Sakadang monyet tuluy naek ngentikan cau hiji-hiji bari dituntut di hakanan. Sakadang kuya mah teu dibere sapotong-potong acan atuh bati cemoplak we neureuyan ciduk. Sakadang monyet mana bagian uing? Kapan geus janji paparon? Ceuk sakadang kuya ngagorowong. Ieu sakadang monyet teu malireu. Jongjon bae metikan jeung da ngadaharan kalahkah maledogan ku cangkangna. Sakadang kuya pohara nyerieunana ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe isukana sakadang kuya indit ka kebon juru tani ngala cabe nu geus arasa warnana bareureup. Ngala geuneup nu galede ka tembongna lamun aramis pisan manehna indit nepungan sakadang monyet. Bibir sakadang kuya dipulas ku pucuk daun jati supaya berem. Tuluy cupak capek, ceplak-ceplak, cara nu geus bareng dahar ngeunah. Ditanya ku sakadang monyet, sakadang kuya, maneh teh keur ngadahar naon? Cik uing menta. Tembal sakadang kuya, ah ulah ngaganggu, uing teh keur ngeunah ngadahar buah loak paparin ti dewata. Kakarka uing mah baharang dahar nikmat kieu. Sing ngasaan saeutik uing lapar pisan, cek sakadang monyet bari lumah lameh menta ngarah di karunyaan. Keur naon make mere ka maneh? Kapan bareto ge maraneh teu mere ka cau ka uing, padahal eta teh uing nu manggihanana. Hampura bae atuh nu engges-engges mah sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loa paparin dewata, ngomongna deui lengas-lengis. Nya ari maksa-maksa teuing mah kok bae tuh cokot deket tangkal caringin itu. Tapi ulah dibeakeun kabeh, sesakeun keur uing saparona. Sakadang monyet pihara atoheunana gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin dewata tea. Lantaran tabeatna hawek jeung sarakah manehna embung nyesakeun. Kabeh dibawa lumpat. Di tengah jalan raus-raus bae di dahar nepi ka beak. Are beak aduk lajer jejerikan awahing kulada jeung panas. Sakadang kuya kacida sugemanana lantaran geus bisa males ka nyeri hatena keur bareko.